Putra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbebrahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusiah Tunjung Sari. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-12. Mangga para mitra harita teh mangkanta nepang sanes nepangan Julaiha hari mun mangkanta nepangan Julaiha nya para wargi mangga urang teraskeun. Ukieu Neng Juju mang sareng ieu Nyi Ijot ka dieu teh kahijina mah jajab Neng Putri jalan keukeuh wae palai ka dieu su. Atuh kaduana ngauningakeun we mang sareng Nyi Ijot teh tos medak kareurewas. Ceuk mangkanta kakara nyarita deui. Da tadi maka kepegat ku Neng Putri nyaritakeun aya oray. Menak kareuwas perkawis naon, Mang? Julaiha neuteuk bangun kaget. Anu mawi kieu ngawitana mah nene. Mang teu nuju ngobrol sareng Nyi Ijot di pengker. Mali Nyi Ijot mah sambil ngadedempe ieu we ngemaman Neng Putri. Nuhun ngobrolkeun perkawis Neng Dewi tos sakitu sasi teu aya wae muli. Ke kantos lami ka kuping suara pameget pupuntenan dipayun bari ka ketrok kana panto. Atuh enggana carios mang teh kalebet we. Barang berai muka panto, anak gebeg teh hate emang ngagebeg sanes bobohongan. Nu diangge ngagebegna mah wireh asa tebih tina sangkian. Angang tina gamaran malih teu ngimpen-ngimpen acan bari kasumpingan ku Den Japar. Cek mangkanta kakarasa kitu kaburu Julaiha nanya. Saha mang ku kupingan teh Japar? Julaiha neuteub deui. Ya tos Neng Den Japar. Keke Japar carogena Dewi? Cek Julaiha siga nu hayang yakin bari teu leupas tina paneuteupna. Sumuh Den Japar carogena Neng Dewi? Geuning lawas dilawas make laha-laho deui rek naon cenah maksudna? Cek Julaiha bari siga nu cua. Ai saurna mah saperkawis palai tepang sareng putrana. Wireh teu acana tepang pisan kadua perkawis bade naros raga katinung Neng Dewi. Nah harido kalayan aya keneh kasuka ka anjeunna. Pamirido kalayan aya keneh kasuka anjeunna bade ngahiji deui kitu. Nganakina nahaon kawas kitu patut. Siga nu teu boga harga diri we manusia teh nya. Ih aing mah. Geus aya kana 2 taunna leuwih cul anak cul pamajikan. Dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban. Ayus jelema euslem eta mah. Lamun seug abdi boga salaki samodel kitu geus lila teu balik-balik keur lahaloho deui ka abdi. Gancang we ku abdi mah disamieu dibageakeun ku samal cengek dipopokeun kana beungeutna. Tos kitu kumaha mah? Cek Julaiha asa beuki emang gemeskeun ka Japar. Tos kitu ku mang teu disangemkeun Neng Dewi teh tos genep sasi teu aya su. Kumaha sikep manehna tos disaurkeun ku Mang yen Dewi teu aya? Aing ngawitana mah katinggal ku Mang sabaros nu leuwas. Yang Neng Dewi ngantunkeun pupus wireh ku Mang disangemkeun tos genep sasi teu aya. Nanging sabada ku Mang dijelaskeun teu ayana sanes pupus nya teh teu aya mulih-mulih tos genep sasi. Nu ngawitana mah Neng Dewi teh bade balanja ka pasar kitu. Sabaran tos diwartoskeun kitu anjeunna bendu nyebatkeun teu melang-melangeun ka budak. Akhirna anjeunna maksa bade nyanak Neng Putri. Nanging kumang dipertahankeun cek embutan Mang kajeun korban patunjang-tunjang we tibatan pasrahkeun Neng Put mah. Nya anjeunna maksa bade ngabebedol panangan Neng Putri. Atuh Neng Put teh jeritan bari panangan sabelah muntang kana kursi. Nah atuh eta mah neneng nuju Den Japar ngabebedol panangan Neng Put. Ana logodor teh ya oray mu dibadagnaker. Uluna bodas ari awak ieu dugi ka buntut coreleng. Katinggalna mah saperos nu bade maco ka Den Japar. Jalaran huluna celenge, beuheungna ge rebeh ka gigir jiga oray seno. Atuh Den Japar enggal ngalesotkeun panangan Neng Emput raseng bertek lumpat teu mulih deui. Rupina mah gila sareng sieun we dipacok oray jalan oray galak Neng. Enggal Neng Emput dipangkon ku Nyi Ijot dicanak manabihan oray. Mukmang teh ngaros aneh ku oray. Teu katingal ti mana torojona ujug-ujug gigireun Den Japar we. Sabada Den Japar teu aya gilak oray teh ngalieu ka Mang.
Kilap ngalieu ka Nyi Ijot tos kitu ngaleor ka kamar neng teras lebet kana kolong lomari. Ana ditinggal kana kolong lomari maksad teh bade digiringkeun keluar nyampak teh tos teu aya. Ditinggal ka korong risbang teu aya, duka ka mana leosna neng. Atuh teh ngaraos kaget. Mari ceuk Nyi Ijot mah boa-boa orai siluman wireh dongkapna teh mun datangna orai teh teu kanyahoan. Teu atuh teu aya na ge pon kitu keneh teu kanyahoan. Da jalan upami jalan keluar jalan ka mana tuh neng? Apana teh tempat teh di tembok suhun. Jeung kana janela sakitu jangkungna. Da pasti mun teu dihanapeun lisbang, hanapeun lomari di kolongna. Dipilarian teh teu aya di batrean ge teu aya. Bisi ngaringkel, moal mungkin ngaringkel da ageung oraina ge atuh. Hampir sami sareng ieu lah. Cek Mang Kanta bari nengongkeun leungeun para wargi sadaya. Harita teh Mang Kanta panjang lebar. Nerangkeun kadatangan ku Japar jeung nerangkeun aya orai kobra, aya orai senok nu dianggap orai siluman. Padahal heug pacok tak ku orai si berwes teh puas meureun. Ayeuna mah kieu we atuh nya Mang oge embi. Perkawis neng emput wios sina di dieu heula sareng abdi. Utamina Emang sareng embi sing percanten ka abdi, komo kitu neng emput kacida apetna ka abdi. Naon margina neng emput sina di dieu bilih Japar sumping deui ka ditu. Sakinten upami kaleresan Mang nuju aya di bumi kumaha upami nuju teu aya. Kana tangtos neng emput bicara ku anjeunna. Mohon ka istrina nu anom beri leuheung ibu kawalona nyaaheun. Kumaha upami ibu kawalona neng emput teu nyaaheun heug neng emput di teung teuinganan. Jalan ibu kawalon teh tanapi rama kawalon sok aya paripaos saherang-herangna ge cai beas. Naing kitu ge teu sadayana kasebat ibu kawalon atanapi rama kawalon osok neung teuinganan. Abotna sok midamel katelengesan ka putra kawalon. Mung ieu mah diantawisna sok aya nu kejem jelasna mah kumaha jalmina. Mali sok aya ibu kandung rama kandung ge midamel ka kejeman ka putra kandung. Janten jelasna mah kumaha jalmina, Mang. Tah kitu nya Mang perkawis neng putri wios sina di dieu heula satungtung ibuna teu acan muli. Cek Julaiha HDHT pura bener-bener mikanya ahna kaneng putri. Nah, disakinten ning moal ngaraos repot mah katalikan ku neng emput. Mangga wae sakinten Mang ti daun sakandenan Mang titip neng emput. Pami disumputkeun teh mah sumuhun etang-etang disumputkeun we di dieu. Jan Mang ngaraos hariwang we pami neng emput aya di ditu. Saur Mang teh sakandenan, saur neng teh mah sakandenan. Upami Mang kaleresan aya di bumi, kumaha upami Mang kaleresan nuju teu aya lajeng deui Japar sumping, kalaya nyanak neng emput, aya ge Nyi Ijot da puguh kasebatna ge jiwa istri, moal sami sareng pamoget, sanes mangahina terpi ngrendahkeun derajat istri neng, ceuk Mang Kanta kalawan Ijot mangiran. Sumohon eta mah kitu wae neng titip neng emput. Mung di mana sawaktos-waktos bibi ka dieu ngalayan deng emput ulah disaha-saha. Piraku deui atuh bi nya bingah we nu aya sering dilayadan mah janten langkung raket tali kawargian sareng abdi. Ceuk Julaiha atuh geus teu aya obrolkeun deui mah Mang Kanta jeung Bi Ijot pamitan samalah Bi Ijot mah samemeh rek turun teh make nyiuman heula ka neng putri bari cumalima. Taksiran ngarasa sedih tur batin mah teu tega ninggalkeun neng putri. Cag urang tunda dina hanjuang siang urang teundeun di handeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang sampeur deui kumaha kaayaan nasibna neng putri jeung Julaiha kahareupna. Kumaha nasibna neng Dewi Mulyani indungna neng emput sanggeus dibawa ku Japar salakina. Jeung di mana ditempatkeunana di mana padumukanana lamun dipernahkeun teh mah ku Japar. Oge baris tepung deui jeung neng putri. Kumaha kaayaan Japar sanggeus ngejat sieun dipacok oraya kobra teh. Waktu rek mawaneng emput kitu deui atuh rohai ti pamajikan Japar nu ngora. Jeung Bi Iwang lanjangna nu kasebut indungna neng Dewi. Mangga urang perhatoskeun dugi ka tamatna ieu carita. Ayeuna urang ngadadarkeun di hiji tempat. Kasebut dintu tugan gunung aya hiji guha meninyang karedong. Lawangna kira-kira segede awak muning hareupeun guha pinuh ku rupa-rupa tatangkala. Sayaning tangkal jarong, tangkal paku atuh paramita.
jeung atuh eurih meninga jejembrung paslang jeung juput Ali Musa. Luhureun guha aya tangkal kiara gede meninga jegir. Kutaksiran umurna eta tangkal kiara geus ratusan taun. Sabab areuyna ge meninga langsar kana taneuh. Monyet jeung lutung tinggun tayang ting cerewet geus puguh. Ari bangsa manuk mah jeung ngakalong ngagarantung dina dahan kiara. Sedeng eta guha teh ku manusa anu kufur atawa ku anu musyrik sok dipake marunjung tur katingalina imah gedong meni agreng. Listrik ngemparai hatuha meni caraang baranang jeung aya patamanan pinuh ku rupa-rupa tangkal kekembangan. Padahal mah eta teh kekembangan teh titingalian wungkul anu jelas mah tangkal jarong, tangkal paku jeung eurih waktut ka tangkal Ali Musa. Atuh di jero eta guha aya dua orai siluman para wargi sadaya. Anu hiji orai sanca manuk, nu hiji deui mah orai sinuk. Nu atuh para wargi memang atuh huluna bodas orai duanana ge bisa robah wujud jadi manusia. Awewe geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Awak jangkung sampulur pakulitan koneng umyang da puguh duanana kasebut orai siluman. Nu hiji orai sanca manuk kasebut ratuna katelah Nyima Sekarwangi. Nu hiji para mitra nyata orai sinuk katelah Nyi Tunjung Sari. Lamun anu kawenehan tur ningang di lalaki nu ipis imana moal teu katarik ati kapentang asmara ningali rupa Nyima Sekarwangi homo Nyima Tunjung Sari mah sabab ngora keneh. Dina hiji poe kira-kira wanci haneut moyan orai sinuk nu katelah Nyima Tunjung Sari keur nyang heuy we dina batu gede. Keur kitu gero Nyima Sekarwangi ngagegero. Nyai Tunjung Sari, kah teteh? Tema Nyima Tunjung Sari bari gulusur turun ti luhur batu, ngaleor asup ka jero guha kalawan pokna. Bade pikir saeunaon teteh teh nyauran abdi, ceuk Nyima Tunjung Sari menilirih. Tur nyebutna ge teteh ongkohan Nyima Sekarwangi ngatetehkeun dume umurna saluhureun Nyima Tunjung Sari. Kieu Tunjung teteh teh geus aya kana 4 poena ngabandungan diri hidup asa beda. Beda semu anu hartina asa beda semu teh henteu berag samodel sasari. Teu sirikna beurang peuting loba hulang jentul. Dieu katingali ku teteh ngadon ngajejentul di luhur batu bari ngumar lamunan bangun anteb naker. Geus pasti kajudina teh ku teteh mah aya nu keur dipake pikiran atawa boga kahayang nu teu bisa diwakca balakakeun ka teteh. Ku kitu napo geura caritakeun nu jelas ulah didingding clear di sinang siloka. Ngarah ka tetehna teu jadi pikiran. Lamun aya kahayang-hayang naon, lamun keheul ka teteh teh keheul kunaon. Oge boga kasalahan naon teteh teh kadari hidup. Da kurarasaan mah keur teteh asa teu boga kasalahan. Anu matak po geura caritakeun ngarah puguh pikiraneunana, ceuk Nyima Sekarwangi tumanya bari neuteup-seukeun. Teteh, langkung ti payun nyai ngahaturkeun nuhun. Disarangan ku kabingah nu teu aya papadana. Parantoda teteh parantos tumaros ka nyai. Upami di jalanan teh mah nyai teh asa di jalanan sanggem paripaos asa mobok mangih gorowo. Saleresna nyai hulang-hulang teh gaduh kahoyong. Mung bade nyanggem teh ngaraos inggis teteh bendu atanapi janten jaheut mana. Ceuk Nyima Tunjung Sari nyarita lili. Ih, nah make kudu amek sagala. Ceuk teteh pok-pok caritakeun ngarah teu jadi pikiran ka tetehna. Ceuk Nyima Sekarwangi bari imut. Anu mawi kieu teteh upami numutkeun kana pangabetah mah. Kange abdi teu kinten betahna kalayan teu kinten bingahna ku kanyaah teteh ka abdi. Ditampi lahir batin mung abdi aya keneh kapanasaran. Panginten ku teteh ge karaos nalika teteh nuju anom keneh. Atuh puguh wae tong boroning teteh sanajan sarerea gay keur ngora mah loba kapanasaran. Loba keneh pangaresep. Eta kapanasaran hidup teh panasaran ku perkara naon cing. Ceuk Nyima Sekarwangi bari neuteup ka Nyima Tunjung Sari nu keur tungkul. Oyong wangsul deui ka alam dunya teteh, jalan di alam dunya mah. Sakitu ramena seueur jalmi seueur tingalieun. Tema Nyima Tunjung Sari nyebutkeun hayang balik deui ka alam dunya. Kumaha?
Dedengan teh hayang balik deui ka alam dunya. Nyimas Sekar Wangi tilepas tina paneutupna. Laras teteh, tema Nyimas Tunjung Saripono. Nyai, sanajan ceuk paribasana Nyai 1000 kali jejeritan. 1000 kali hujan cimata getih ge moal bisa balik ka alam dunya. Sabab hidup teh jeung teteh geus pindah alam nyata ka alam goib. Sajabana ti kitu piraku hidup teu inget kana janji waktu hidup di tulungan ku teteh. Ceuk hidup harita janji rek terus cicing jeung teteh moal incah balilahan deui ka mana-mana. Nu mataku teteh terus dirawatan tur dipikanyaan. Cenah ayeuna di dieu eueuh batur wayahna we da engke ge moal burung loba batur. Awewe boh lalaki boh nu ngora keneh boh nu geus kolot. Samalah lamun aya batur awewe pikeun ngasuh hidup. Lamun lalaki pikeun ngajaga ieu karaton. Samalah engke mah di mana geus loba batur kalungguhan teteh teh jadi ratu rek dipasrahkeun ka hidup. Ceuk Nyimas Sekar Wangi. Atuh Nyimas Tunjung Sari teu nyarita deui tonggoy melenguk sedeng jeroeun dadana mah ngagerentet. Dipikir kadinya nama diri aing moal bisa balik deui ka alam dunya. Sabab geus pindah alam sajabati kitu aing rumasa geus kedal janji rek maturan si teteh. Rek hirup sauyunan. Ongkohan aing rumasa diurus ku si teteh. Tapi aing betah keneh di dunya hayang ulin samemena. Bisa ulin ka ditu ka dieu samodel manusia biasa. Ngan si teteh teu ngidinan aing hayang balik deui ka alam dunya. Ari aing maksa sok sieun nampah hukuman ti si teteh. Mangkaning manehna kasebut ratu anu kudu dipunjung dipuja disembah-sembah ku diri aing. Kitu gerentes jeroeun dadana Nyimas Tunjung Sari. Ngaso heula para wargi, ngaso. Harita para mitra kulantaran ting haruleng Nyimas Sekar Wangi kakara nyarita deui. Tatu kieu wae Nyi Tunjung lamun hidup keukeuh jeung keukeuh hayang ka alam dunya bari bisa robah wujud jadi manusia. Ku teteh diidinan tapi moal bisa sapapanjangna ku melenang di alam dunya. Ukur rasa seret meakeun ka panasaran. Naon sababna moal bisa sapapanjangna ku melenang di alam dunya? Sabab bisi hidup aya nu mahala ku manusia. Sedeng manusia teh kasebut makhluk pangpunjulna di antara makhluk-makhluk liana. Tur manusia loba akal jeung pikiranana. Kahiji kitu kaduana lamun hidup keur aya di alam dunya poma ulah rek ngaganggu atawa nganiaya ka manusia nu tanpa dosa. Kajaba lamun aya nu manusia nu ngaganggu atawa rek nganiaya kakara ku hidup bales kalawan kaniaya. Di mana eta manusia geus palastra gancang pacok palebah embun-embunanana. Kumaha kaharti caritaan teteh Nyai? Ceuk Nyimas Sekar Wangi mapatahan. Kahartos teteh janten Nyai teh di widian hoyong ka alam dunya. Nyi Tunjung Sari cengkat tuluy neuteut. Nya ku teteh diidinan ngan moal sapapanjangna sajabati kitu omat amanati teteh kudu diperhatikeun. Tema Nyimas Sekar Wangi atuh puguh we Nyimas Tunjung Sari bungah liwat saki. Diidinan ka alam dunya kalawan pokna bari sujud. Nuhun teteh nuhun ditampi ka nyaah teteh ku Nyai. Mung eta iraha Nyai di widian ka alam dunya. Teteh rek permohonan heula ka Sang Hyang Dewa. Sabab teteh boga luhur kalawan menta idin rek nerapkeun ilmu ka diri hidup sangkan bisa robah wujud jadi manusia biasa. Ceuk Nyimas Sekar Wangi. Geus kitu mah Nyimas Tunjung Sari ngaleor kaluar ti jero guha. Luy ancrub kana kukulahan. Mun di manusia mah taksiran mandi ici kibung dina empang. Gancangna ieu carita bari teu karasa nyerewekna waktu. Ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, ti bulan ka bulan nepi ganti deui taun anyar. Saturkeun saurang budak awewe teuing ku geulisna. Nepi umureun 8 taun geus sakola di kelas 2 SD. Tur di antara babaturan nu sakelas lintang manehna, nu pang pinterna, pang onjoyna. Tiap catur wulan tetep ranking kahiji, da eta sakolana getol dibubuh rajin ngapalkeun. Atuh sorena sok diajar ngaji di masjid. Jeung barudak tatanggana tayalian budak nu dicaritakeun tadi teh Mayang Sari alias Neng Emput, anak Dewi Mulyati nu nepi nepi ka kiwari kurang leuwih geus 6 tahun leuwih
atuh Neng Dewi Mulyati lebeng eueuh raratanana pisan. Ku dasar kitu Neng Dewi pada nyangka geus maot. Dina hiji poe Neng Putri parang istirahat manehna nyampeurkeun kanu dagang es. Samalah jeung babaturanana aya kana 5 anana sarua rek jarajan es. Harita Neng Putri teu buru-buru meuli es kalah gegerendengan sorangan pokna. Samios atuh Bu meser es oge da Putri hoyong es. Artos nage pamasian si mama sanes si ibu. Tadi tuh ibu mau ulah nyampurkeun we ka Putri. Tadi Putri nuju nyerat nyarios ka ibu mah. Itu carita Neng Putri atuh babaturan ting harewo. Nyebutkeun Neng Putri teu hidang nepi ka Neng Putri pada naringgalkeun. Ku babaturanana samalah make jeung salisirian sagala ting ciki. Sanggeus Neng Putri meuli es leos ini nyampurkeun ka babaturanana. Tapi ku babaturanana eueuh nu naris eueuh nu nakon pada ngarantek. Ari tukang es nyarita kanu dagang gulali. Lain euy kuring merhatikeun budak awewe nu dieu meuli es. Cek memang katingali gegerendengan ngomong sorangan. Narada teu hidang gitu. Lamun nya teh mah teu hidang kawin we makan budak sakitu geulisna. Tapi sakola mah getol pisan. Salila kuring dagang es ieu can pernah katingali ku sakola. Can pernah katingali mangkir. Naan kuring mah karunya teh jeung manglebarkeun ku geulisna we. Budak-budak geus kaganggu pipikiranana. Cek nu dagang es ngobrol ku emput atuh nu dagang gurali pokna. Lain kuring ngalele we dah heueuh. Budak eta mah sok ngeceuis wae ngomong sorangan. Omong kamari ieu mah basa manehna atas meuli gurali. Adun sisirian sorangan bari gurali di asong-asong ka gigi. Pokna teh top atuh ibu. Palai gurali mah wios Neng Put mah bade meser deui. Atuh kuring teh colohok we napa budak ngomong sorangan bari eueuh batur pisan. Geus kitu belenyeng we lumpat asup ka kelas. Ari guruna geus nyaksinan, geus ai guruna geus nyahoeun kitu boga murid. Sok ngomong sorangan atawa acan. Lamun geus nyahoeun teh mah aya murid sok ngomong sorangan atawa sura-suri sorangan. Nah atuh diantep wae nya. Nah atuh anu dimaksud dari antep teh. Nah kunaon guruna teu nanyakeun ka indung bapana. Nah budak sok ngomong sorangan atawa sisirian sorangan teh boga panyakit jiwa nu bakal ganggu sarafna. Nah tadina sawan manggi kaluas. Dari kaganggu pikiran tina urusan kasusah mah atawa kaloloban mah sapira ku budak mah bisa boga kasusah. Yang kolot mah samode urang-urang dieu bisa jadi we loba kasusah. Cek nu dagang gurali. Kapapanjangan nyaritakeun itu. Betul, ingatlah. Tema nu dagang es ukur sakitu sabab kaburu aya nu. Waktu Neng Putri balik, babaturanana saurang ge eueuh nu daek marengan. Kalah ting beretek lalumpatan siga nu sieun da eta Neng Putri sok ngomong sorangan. Ningangkeun ka barudak nu mikangewa ka Neng Putri mah sok togmo nyebutkeun Neng Putri gelo. Atuh sadatangna ka imah teh ceurik puguh Julaiha inung kukutna ngarasa kaget dan can nanya. Kunaon Neneng? Aya naon ieu? Dipaseaan ku batur? Lamun aya nu maseaan saha wae nya nu maseaanana. Nah, aku barudak urang di dieu atawa ku babaturan sakola. Lamun ku babaturan sakola ku mama sok rek dibejakeun ka ibu guru. Lamun ka barudak di dieu rek dibejakeun ka indung bapana. Cek Julaiha, siga boga sifat aduan. Sanes aya nu maseaan Neng Put mah diparoyokan ku rerencan sakelas manjarkeun Putri teh gelo. Cek Neng Putri bari nyusutan cimata. Keun isukan ku mama, urang bejakeun ka ibu guru sina disetrap. Isukan mah poe Minggu, nya pageto poe Senen. Jeung geura mam ka ditunya tapi salin heula acukna nya. Cek Julaiha. Teu hararese Neng Putri harita teh para mitra disalin ku baju paragi di imah. Tuluy dahar di kamar makan. Waktu Neng Putri keur dahar teh di kamar makan gurutak saurang awewe tengah tubuh. Unggah horeng indungna Julaiha katelah Macici. Euis, ari Neng Putri geus balik sakolana? Cek Macici bari neuteu. Parantos Bu, dupi kitu aya naon naroskeun Neng Putri? Tema Julaiha males neuteu. Ka mana ayeuna? Itu nuju mam heula.
ibu teh balik di warung tepung jeung Nyi Oom manehna teh ujug-ujug nanya ke Neng Putri ceka para mitra sadaya Macici nyarita rada laun siga nu sieun para wargi sadaya Kuneng Putri nuker kadengieun Kuneng Putri nuker dahar di kamar makan naroskeun perkawis kumaha Bu cek Nyi Oom teh kieu ibu ari Neng Putri kunaon sok sasauran nyalira kadang-kadang sok sarangah serenge nah bakat kitu nepi rada kaganggu emutanana Bupi di bumi sok itu deh cenah kitu. Mending gagabah teuing Ceu Oom. Make nyarita kitu sagala nyangka budak teu hidang elinganana. Tadi si Neng balik sakola ceuri ku babaturanna paroyokan nu gelo. Ayeuna Ceu Oom nyarita kitu. Eta ku bida ku ibu diwalar kumaha Ceu Oom teh? Cek Julaiha semunu amek. Ditemal kieu we ku ibu teh. Nah, da Neng Putri mah teu naon tibare toge can kapanggih ngomong sorangan. Can kapanggih sesirian sorangan geus dikitukeun maleo Nyi Oom teh balik temal Macici kunaon jelema teh nya kawas lain geus kolot wae tur kawas lain jeung tatangga ngomong sangeunahna keun rek didongkapan ku abdi bulah hayang nyaho ye ayo ka emper-emper kanu sejen majarkeun nya si Neng kaganggu pipikiranana budak teu naon disangka teu hidang elinganana cek Julaiha tuluy indit nu maksud narek ngadatangan tatanggana sabab ngerasa tengeuna Neng Putri disangka teu hidang da puguh imah Oom teu sabara jauh ukur 2 menit geus tepi kabeneran Oom nyampakeun sasapu di buruan atuh Julaiha uluk salam Assalamualaikum Waalaikumsalam har geuning euis muli ti mana euis cek Oom bari ngalieu ngaja we ceuk ka dieu teh mohon bade ka ceuceu lah meni rareuwas eceu mah mangga tuling kieu euis. Yo ceu dira moal lami mung bade aya taroskeuneun we ka ceu. Bade naroskeun perkawis naon euis? Oom neuteub semu kaget. Kupi tadi waktu ceu tepang sareng pun biang, mulih ti warung sasauran naon ka pun biang teh? Cek Julaiha teu lepas tina paneuteupna. Keke, sasangem naon nya euis? Oom rada ngahuleng. Cobi emut-emut piraku hilap deui. Dacan gentos dinten sareng cece anom kene rumaos cece nyaurkeun perkawis Neng Emput pun apoy kapun biang sumuhun euis cek Oom kakara ingetkeun ya cece kunaon cece ngangge nyaurkeun Neng Putri anak angkat abdi majarkeun kaganggu emutanana tanapi sanggem kasarna mah disangki jalmi teu hideng pami cece kaungan putra heug ku abdi disangki kitu nah cece bade raos tangtos we moal raos kitu deui abdi sanos Neng Putri sanos sanes anak kandung oge tos asa ka anak kandung we jalaran diurus ku abdi ti yuswa kirang langkung 3 taun bari eta murang kali teh teu gaduh tuturkeuneun ramana teu aya atuh ibuna pon kitu kene ulah kitu cece disangki ku sanes mah leres we anak angkat abdi kaganggu jiwana mah cece ulah sakali-kali deui nya kagungan sangkian kitu ka anak angkat abdi cara kitu teh sami sareng ngahina ka abdi cek Julaiha ngagalendeng Oom sanes nyangki cece mah euis mung naroskeun ka tuang ibu sangem cece teh dupi Neng Putri kunaon sok katinggal sasauran nyalira teu kitu sok surang sarengeh nyalira nah bakatna kitu atanapi kagungan emutan anu sanes kapanaroskeun mah teu aya lepatna sanes upami kitu cece langsung togmol nuduh hatanapi nyangki ieu mah mung naroskeun wungkul ka tuang ibu teh cek Oom atuh Julaiha teu bade tuluy balik sedeng budina mah merengut peutingna bada salat magrib Julaiha kaluar ti kamar ngadenge Neng Putri keur gegerendengan di kamar disangka ku Julaiha mah gegerendengan teh keur ngapalkeun cek Julaiha diuk dina kursi di tengah imah Ari Macici inungna keur kakedengan di kamar di tukang. Geus aya 10 menit Julaiha diuk, rada rungah ringeeh, atuh ceuli teu sirik narangcung sabab ngadenge gegerendengan Neng Putri. Nu disangka keur ngapalkeun teh make jeung nyeuleukeuteuk kalawan pokna. Si ibu mah sok ngaganggu wae ka Putri nuju ngapalkeun. Adi tuh ibu kunaon nyampur-nyampurkeun ka Putri.
Moal uwi putri mah tos betah di dieu sareng mama. Bade uwi mah mangga ibu nyalira, sok ibu enggal geula muli. Wangi teuing enggal uwi ibu. Kitu carita Neng Putri nu kadenge ku Julaiha. Atuh korejat Julaiha nangtung tuluy ngajeng-ngojengkang ngadeukeutan lawang kamar Neng Putri. Ana breh kasampak Neng Putri siga keur nyurung jalama padahal di kamar eueuh sasaha. Lintang ti manehna sorangan. Puguh we Julaiha ngarasa kaget ras inget kana carita anu ngaran Oom jeung ti jinisna nyaeta Neng Putri. Balik sakola ngadon ceurik cenah mah ku babaturanana disebut nu gelo. Dume sok nyarita sorangan. Kari-kari ayeuna kadenge pisan ku Julaiha. Ari panyana mamah mah Putri teh keur ngapalkeun, tapi kadengena siga keur ngobrol geuning. Ari Putri ngobrol jeung saha tuh? Ceuk Julaiha. Para mitra bari ngajanteng dina lawang turna teu. Bukan Putri mah teu ngobrol sareng sasaha, nuju ngapalkeun mama. Tema Neng Putri mang mungkir. Geuning bieu kadenge ku mama siga nu ninitah balik ka ibu kitu. Nah aya bayangan si ibu dumeh geus maot. Lamun bener aya bayangan si ibu caritakeun ku Putri. Ulah nemongan ka Putri kitu lantaran ibu mah geus sirna di alam barjah kalawan ibu sing percaya ka mama sabab mamah nyaeun ka Putri kitu. Ceuk Julaiha boga sangkaan yen arwahna Neng Dewi Mulyani indungna Neng Putri nemongan. Tebut mah teu nyarios sareng sasaha mama. Nuju ngapalkeun emput mah. Nya kajeun ari keur ngapalkeun mah sok teruskeun ngapalkeunana sing jongjonya. Kapan pagetot teh bade THB. Ceuk Julaiha teu kapapanjangan tuluy ngaleos ka tukang. Ngagegero macici indungna. Bu tos kulem bu. Acan aya naon atuh mending ngareurewas. Temal macici bari ngorejat tuluy mukakeun pantok kamar. Anyantan tos kulem wireh teu katinggal-tinggal. Ceuk Julaiha bari asup ka kamar gek diuk sisi Risbang. Ari Neng Putri geus sare teu acan nuju ngapalkeun kamar. Guna memang waktos abdi tengah bumi nguping Neng Putri gegerendengan. Disangki ku abdi menuju ngapalkeun nanging nah ngapalkeun saperos nuju ngobrol. Ka kupingna ku abdi saperos nuju ngajujurung angkat. Mung nu ka kuping mah kieu, jung ibu geura uwi bilih wengi teuing. Atuh abdi teh kaget bu. Nah si Neng ngapalkeun nyarios kitu. Barang ditinggali tina lawang kamar kasampak saperos nuju nyurung-nyurung jalmi. Nya ku abdi teh ditaros ai Putri ngobrol jeung saha. Make nyebutkeun ibu-ibu kitu. Sanggem anjeunna teh da teu ngobrol Putri mah nuju ngapalkeun cenah kitu. Atuh srek abdi teh emut kana cariosan ci Oom. Sareng rerencangan sakolana majarkeun Neng Putri kaganggu emutanana. Wireh sok kapendak sasauran nyalira. Ari neme abdi nguping Putri gegerendengan di kamar. Ceuk Julaiha nyaritakeun Neng Putri. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para mitra anu mulia, macici harita nyarita deui. Ih, ari euis. Lain ibu ngalelewe puguh tadi basa ibu rek abdas. Kareungeun Neng emput nyarita di cai. Disangka ku ibu nyarita jeung euis. Ari dibuka pantok kamar mandi horeng manehna sorangan bari katingali ku ibu saranga serenge. Euis kunaon atuh budak teh jadi kitu. Kumaha lamun dibawa ke rumah sakit atuh euis atuh tamakeun kanu bisa Neng emput teh. Ibu manitah kitu sotenan bising aya nu nyaning ka manehna atawa bisi aya gangguan anu saraf. Diantep we bisi katuturuyan karunya ka manehna. Ayo ke pada nyangka teu hideng. Ayeuna ge ku babaturan sakolana disabut nu garelo. Dia timuru abdi ge kitu palang siang bayangan ibuna nemongan pamileres teh mah ibuna tos ngantunkeun. Jalan dugi ka ayeuna ibuna teh teu aya raratanana pisan. Tos aya kana 6 taun langkung. Nya sugan euis indungna nemongan. Nu mata kayang nyaho nanyakeun ka si Aki. Teu kitu si Akina sina ka dieu sugana ku ieu kadugaeun keneh. Ongkoan ibu mah hayang panggih we jeung si Aki kitu deui jeung si Nini.
Insyaallah Bu manawi teu aya pamengan pageto abdi bade ka Aki. Nuhun pami Aki sareng Nini kersa dicana ka dieu kalayan pada daramang. Mobilna bade namut we ka Cep Didi. Raina almarhum kitu ge. Manawi henteu diangge dinas ka luar kota. Bios abdi nu meser bengsina, cek Julaiha. Nu maksud rek neang Aki tawi. Nya maksudna mah rek menta dipangmatangankeun. Neng Putri dumeh sok nyarita jeung seserian sorangan. Sanggeus Julaiha nyarita kitu kadenge Neng Putri seuri meni ceceleukeutekan. Bangun anu manggih ka bunga. Atuh Julaiha popna deui. Tah Bu, dangukeun Putri, tos gumujeng deui meni ceceleukeutekan kitu. Heuleuh, nya we wis, Beuh. Kumaha tuh budak teh jadi kitu hariwang sok sieun marga garebeg. Tuluy ngejat mangkaning di dieu eueuh lalaki pisan. Lamun seug beurang keneh mah kajen ibu. Kajen itu we jangkan tasina di dieu. Hariwang Neng Putri sieun ngejat tengah peuting. Cing teh angka ditu euis. Tanya, cek Macici hariwangeun. Leos Julaiha ka jero samalah Macici ge nuturkeun. Sabab ngarasakeun. Barang bus ka kamar kasampak Neng Putri keur diuk sisiris bang. Ngan harita geus jempe henteu seseurian. Put, aya saha? Ieu kumaha kareung Putri seseurian? Yang seuri kenaon Putri teh? Cek Julaiha bari ngadeuketan. Teu aya sasaha Mama di dieu mah da. Putri mah teu seuri. Cek Neng Putri budina rada kerung. Geuning bieu kumaha kareung Putri seseurian samala Nin ge ngadangueun Putri seseurian. Nya Neng, Nin ge ngadangu ieu Neng seseurian. Cek Nini Cicih para mitra mairan bari ngajanteng dina lawang teu wani ngadeuketan. Oh, Mama saha nu gumujeng damput mah teu gumujeng. Tema Neng Putri tetep mungkir majah teh teu seseurian. Ke Mama rek nanya ka Putri, ari Putri kumaha titinggalian teh. Nah aya bayangan saha nu nemongan ka Putri? Sok caritakeun ka Mama, da kumaha ge moal kumaha. Nah si ibu nemongan ka Putri atawa nah eyang Putri nemongan. Lamunnya masih ibu nemongan tur bener-bener si ibu tos teu aya di dunya kitu ge di eyang Putri. Mugi ulah nemongan bae. Komo lamun surup Sumalinu ngaraga sukma mah ulah masing ka sasaha oge. Sing tetep lenggenak we sing langgeng aya di alam barzah. Kalawan mugi ditampi iman Islamna. Dihampura tina segala dosa perdosaanana nu gede nu leutik. Muga dicaangkeun dilegakeun di alam pakuburanana. Dibubuh kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Cek Julaiha boga timburu. Yen Neng Dewi Mulyani nyaeta indungna Neng Putri nemongan. Padahal waluhu alam Neng Dewi geus maot sabab teu manggih raratanana. Ari indung bapana nyaeta Ibu Dedeh jeung Bapa Ramlan yakin geus maot. Tapi Neng Dewi mah waluhu alam, nah geus maot atawa aya keneh. Disabada dibawa ku Japar salakina teh. Atuh para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Heuleut sawatara menit sanggeus Julaiha nyarita kitu. Harita para wargi sadaya Macicih parengalieu. Sabab ngadenge sora harita teh. Nyaeta ngadenge sora anu kekeresekan ditukang. Ana ngaliuk ana cerit para mitra Macicih ngacerit harita keneh kalawan tulung-tulungan. Atuh puguh we para wargi Julaiha reuwas liwat saking. Gancang keluar ti kamar samalah Neng Putri ge nuturkeun. Ana breh lenyap Julaiha ngalenyap sabab deukeut lawang. Anu ka dapur aya orai sinuk kuluna bodas sakeul celengeuk. Da puguh harita kasebut sore keneh kakara setengah salapan. Atuh tatangga Julaiha kalaluar ti imah masing-masing. Samalah make aya nu mamawa bedog sagala samarukna aya bangsa. Harita genep urang lalaki ngagegero. Ngagegero Julaiha bari ngagedor-gedor panto. Sirilik Julaiha kahareup muka kunci panto. Sanggeus panto dibuka pok saurang lalaki nanyakeun. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso.
mitra pamiarsa da pugu harita kasebut sore keneh kakara setengah salapa atuh tatangana Julaiha kalaluar ti imah masing-masing malah make aya nu mamawa bedog segala rupa para mitra sadaya. Tuluy ngagedoran imah Julaiha bari pok saurang lalaki nanyakeun, "Aya naon eus? Eus aya naon eus?" "Itu mang aya oray." Tema Julaiha bari nuduhkeun ka oray anu teu daek ingkah dina lawang bari huluna ceulegeung letah ka lal ulal lel atuh saurang lalaki pokna bangun reuwas. Masyaallah. Nyawe aya oray. Cing gadiekeun bedogna ta, uya. Urang sabat beheungna lah tuman, ceuk eta lalaki menta bedog. Kata tangana katelah Mang Uya. "Ih, ulah Kang, ulah. Lalawora teuing make rek mahala oray. Kumaha lamun cegah macok sajabat ti kitu kumaha lamun oray siluman?" Ceuk Uya bari bedogna dikatukangkeun. Tadi mah para mitra sadaya, bedogna teh bedoga sote bisi aya bangsat, ari heug teh buktina aya oray. Oray sinuk kuluna bodas tur meuni badag jeung panjang. Atuh nu rek nyabet beheung oray oray sinuk teh ngarogo, sabab ceuk Uya bisi oray siluman. Sanggeus Uya nyarita kitu cirihil kadenge sora awewe cicirihilan. Kalawan nyarita, sedeng datangna eta sora palebah oray pisan. Si horeng, si mana horeng bener oray siluman. Nu katelah Nyimas Tunjung Sari. Manusa Andika montong rasa maneh kasebut lalaki. Makerek nganiaya ka kula sagala. Bener manusa kasebut makhluk nu punjul ti makhluk sejen. Tapi moal bisa ngungkulan kana kasaktian kaula. Dikira kaula rek ngejat di hareupeun Andika. Kaula moal ngejat, tibatan kaula ngejat malah Andika bakal nyieun peuting panuntungan. Ieu darengekeun ku sararea. Kalua kaula datang ka dieu, ka ieu tempat lain rek nganiaya manusa. Tapi kaula ngalanglang ka sararea, bisi Andika aya nu rek ngaganggu, atawa beratna bisa nu rek nyieun kajahatan ka Andika. Euis. Anjeun ulah sieun-sieun kedatangan ku kaula. Malah anjeun kudu ngarasa bungah kaula bisa tepung jeung anjeun. Naon maksud kaula datang ka dieu? Nyata kahiji ngalanglangan, kadua rek amanat ka anjeun. Omat anjeun sing rido, sing nyaah. Katitipan ku budak. Karunya ka eta budak sabab indungna geus eueuh bapana tambelar. Nu matak pok teruskeun rawatan ku anjeun. Kapan manusia mah kudu silih pikanyaah jeung sasama umat deui. Lamun kaula kasebut manusia samodel nu aya di dieu. Budak dirawatan ku kaula. Ngan hanjakal kaula teu samujud jeung Andika. Sakali deui kaula miharep, mihapekeun eta budak ka anjeun Julaiha. Karunya indungna eueuh kitu deui bapana. Bisi aya manusia nu rek ngaganggu ka eta budak. Atawa nurek nyieun kajahatan ka diri anjeun. Tero we kaula katelah Tunjung Sari. Kitu nu kadenge ku sararea utamana mah nitip-nitipkeun eng putri ka Julaiha. Ku ngadenge aya nu nyarita kitu tan katinggalan, sararea ge pada ngarasa kaget malah lain malah silih reret jeung pada baturna. "Ari anjeun saha?" ceuk Julaiha bari neuteup ka oray. Menik teu kadenge ku sakali maneh mah Julaiha. Kaula nu katelah Tunjung Sari. Lamun anjeun ngaran Tunjung Sari nu jadi oray, nataya salahna lamunna robah wujud heula jadi manusia ngarah kuring nyaho kana rupa anjeun. Ceuk Julaiha para mitra menta ngajirim heula tina oray jadi manusia. Lain kaula teu bisa robah wujud jadi manusia. Ngan anjeun geus aya, ayeun anjeun geus anu, jeung anu sejena bisi sieun ningali beungeut jeung awak kaula. Tah kitu pangpang nama. Ulah-ulah anu baluas ningali beungeut kaula. Geus sakitu wae, moal lila-lila. Cik atuh kasasi sararea. Yeuh, kaula rek milu ngaliwat ka hareup. Ceuk eta sora awewe
anu ngakukeun ngaran Tunjung Sari. Atuh genep urang lalaki nu perting jaranteng deket lawang teh mengled kabeh kasisi. Gulusur orai harita teh orai sinuk teh para mitra. Di luar kadenge seuri cicirihilan. Punten para mitra sadaya. Gulusur orai sinuk teh maju sanggeus tepi kalawang les ngaleungit eueuh tapak-tapakna acan. Ciri hieu di luar sada anu cicirihilan. Geus kitu meles wae teu kadenge deui naon-naon. Lintang ti sora sasatoa anu biasa liar ti peuting. Kayaning ciang-ciang jeung cari cangkas. Menang sawatara menit mah lalaki anu genepan saurang ge eueuh nu nyarita sakemek-kemek acan. Taksiran kasima ningali orai sinuk jeung sakitu gedena. Atuh jeung deui para mitra aneh aya sora awewe nyarita tanpa jirim. Kitu deui Julaiha jeung Macicih indungna. Harita teh pating haruleng ari Neng Putri teu kanyahoan ngadon sare merongkol dina kursi. Geus aya 10 menitna atuh orai eueuhna teh ti Imas Julaiha. Genep urang lalaki tatanggana Julaiha kabeh pamitan barali ka imahna sewang-sewangan. Atuh harita ge panto gancang dikunci deui. Macicih mangku Neng Putri disarekeun di kamar. Sanggeus nyarekeun Neng Putri gek diuk di tengah imah. Anu pakalawan pokna nyarita. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, geus kitu mah les we para wargi teu kadenge deui naon-naon, lintang ti sora sasatoan. Nu biasa liar ti peuting kayaning ciang-ciang jeung cari cangkas. Menang sawatara menit lalaki nu genepan saurang eueuh nu nyarita sakemek-kemek acan. Taksiran kasima ningali orai sinuk jeung ngadenge sora awewe tenyarita tanpa jirim. Kitu deui Julaiha jeung Macicih. Indungna bariting haruleng. Neng Emput mah teu nyahoeun. Ngadon sarewe ngarengkol dina kursi. Geus aya 10 menitna orai eueuh ti imah Julaiha. Atuh genep urang lalaki tatanggana Julaiha kabeh pamitan barali ka imahna sewang-sewangan. Atuh panto gancang dikunci deui Macicih mangku Neng Putri disarekeun di kamar. Sanggeus nyarekeun Neng Putri gek diuk di tengah imah kalawan pokna. Astagfirullahalazim, lain ku kitu ibu masak ieu geus kakolotanana. Asa kakara manggih orai. Samodel bieu huluna bodas ari awakna coreleng. Ditaksir ku ibu moal teu galak temenan jeung mati lamun seug macok teh. Nu matak tadi ibu ngajerit. Ngan eta saha atuh nu aya nya nu jadi orai teh? Make nyaho kangaran euy sagala turun nitipkeun Neng Putri sagala. Moha Neng Dewi mah kitu nu maot jadi orai siluman. Ceuk Macicih kakaran nyarita deui. Tur boga timburu para mitra. Ye nu jadi orai sinuk teh nyaeta Neng Dewi Mulyati. Katubu nanging sapiraku Dewi tos maot janten anu kitu oraman mah. Sareng tadi waktu abdi ditaro saha-sahana nyebatkeun Tunjung Sari teh kalawan nitipkeun Putri nyebatkeun ibuna teu aya sasaha ge teu aya. Mun teu aya ramana ge teu aya. Upami kieu mah saur makhluk anu nembe titip putrana mun nembe abdi gaduh sangkian ka Dewi. Nanging ieu mah ukur miwarang teras dirawatan ku abdi sareng nyaurkeun ibuna teu aya, ramana teu aya, malihan mah kitu nyebatkeun age jenenganna teh Tunjung Sari, Bu. Waktosna see.